Ya, assalamualaikum. Neda Widina medar ngeunaan cara kumaha ngabagikeun file dina drive Google kana WhatsApp dina drive Google. Maka seperti ieu cara-carana. Nu kahiji, buka drive Google, lajeng dibuka, diklik wae filena nu bade dibagikeun, teras klik tanda titik tilu belah katuhu, klik wae tanda titik tilu di belah katuhu, di belah tuh di luhur, lajeng bagikan, teras kirim salinan ya. Nah, dina kirim salinan iya bakal tinggal ku urang. Nah, bade nu aslina Excel tanapi dirobah karena PDF. Nah, PDF misalnya kantun dialihkeun wae karena PDF, klik OK. Tah, seperti gitu nya. Nah, gitu. Misalnya karena WA, klik WA. Ayeuna klik misalnya anu bade dikintuna ku urang tuh pan kauninga ayeuna dikintun karena WA tos dina file teh bentukna bentuk PDF.